Bismillahirrahmanirrahim. Mangga lajengkeun deui ngalogat kitab Sulamut Taufik dina channel YouTube Abu Napisah. Wayajibu sareng wajib naon al imsaku ngeker anil mubtiri tina anu ngabatalkeun sar'an ceuk sara minal jima'i nyatana jima bi idkholi hasapatin ku ngasupkeun hasapah au qadriha atawa ngasupkeun kana ukuranana itu hasapa min paki di hati jalma anu eueuhan ieu hasapah parajan kana paraji walau duburon sanajan kabuktosan itu idhol eta kana dubur min adamin anu tetep ti bangsa anak Adam au guerihi atawa ti salianti itu Adam wa minal istimna'i sareng tina ngahaja-haja ngaluarkeun cai mani biadiha ku leungeunna ieu zauja au ghairiha atawa ku salianti itu ian wa minal istiqoati sareng tina ngahaja-haja utah ay ta'ammadil qai tegasna ngahaja-hajana utah payap turu mangka batal naon dalika itu saum ma'al ilmi sarta apal wal ikhtiyari sareng karep sorangan wa intaya kona sanajan ngayakinkeun ieu jalma annahu kana sanyana kalakuan sareng tingkah eta lam yarja teu balik deui minhu tina itu koe naon sayun perkara ilal jawabi kana beteung ka anta koya sapertikeun lamun utah ieu jalma mankusan halna jungkir li annal istiqoata karena sanyana utah eta mubtirotun ngabatalkeun li ainiha karena datna itu istiqoah la li audi syai'in lain karena balikna hiji perkara wal imsaku takdirna wayajibu al imsaku wal imsaku sareng ngeker aniridati tina murtad walau lahdotan sanajan kabuktosan itu ridah eta anu sakedeung falau toro'at tuluy lamun datang ieu ridah fi asna isaumi dina tengah-tengah puasa batola mangka batal itu saum li hurujin karena keluar an ahliyatil ibadati tina sifat ahli ibadah wal imsaku sareng ngeker an dukhuli ainin tina asupna dat dunia la asaro lain tapakna karo ihatin sapertikeun jalma anu ngambe mas mumin anu diambe roihah wa in qolat sanajan saeutik naon tilkal ainu eta dat kasam samatin sapertikeun siki sasawi wanahwiha sareng bangsana ieu samsamatin walau min gueri makulin sanajan kabuktosan ieu ain eta tetep tina salianti perkara anu sok didahar jawaban kana beteung pi musamman tegesna dina anu dingaranan jawaban ku ngaran jawab pi musaman dina anu dingaranan naon jawabun beteung wa illam yakun sanajan teu kabuktosan pihi eta tetep dina itu jawab naon quwwatun kakuatan tagoyaro anu ngarobah ieu quwah al godaa kana kadaharan wadzawa sareng kana obat ila roekuhu angin kuciduhna ieu jalma al kholisu anu bersih ieu roek ibtala anu neleg ieu jalma hu kana itu roek atau hiru tur anu suci ieu roek
min ma'danihi tina kadutna ieu jalma wa huwa sareng ari itu roek eta jamiul pami tetep tina sakabeh cangkem walau ba'da jam'ihi sanajan kabuktosan itu ibtala eta tetep dina sabada ngumpulkeunana itu roek walau binahwi mustoki sanajan kabuktosan itu ibtala eta tetep kusa umpamana kai anu pait li usri taharuji karena hesena gawe raraksaan anhu tina itu roek bihila pil mukhtaliti kalawan perbeda ciduh anu campur bitohirin kunu anu suci akhoro anu sejen itu tohir karutu bati siwaki sapertikeun babasehna siwak wasobagi khoetin sareng celepan benang yupetilu anu ngalilit ieu jalma hu kana itu khoet wabihilapil mutanajisi sareng kalawan perbeda ciduh anu mutanajis min damin tina getih lisatihi karena gugusina ieu jalma wa in abyado sanajan bodas naon roekuhu ciduhna ieu jalma apada maedahkeun dalika kana ieu kaul saha Ibnu Hajar wa yajibu sareng wajib wa yustarotu sareng disyaratkeun naon alla yajunna henteu gelo ieu jalma eso imu tegesna jalma anu puasa walau kana sanajan kabuktosan saha al jununu jalma anu gelo eta lahdotan anu sakedeung wa yajibu sareng wajib wa yustarotu sareng disyaratkeun naon alla yugma henteu sakalor saha alaihi ieu jalma wa alla yaskuro sareng henteu weureu ieu jalma sawaun sarua bae bita'adin naha ngahaja-haja amla atawa henteu ta'ad kula yaumin dina sakabehna poe palau toroa sarang lamun anyar datang naon al igma'u sakalor ala soimi kajalma anu puasa nudhiru mangka ditingali bae ieu igma pa ini stagroko mangka lamun meakeun ieu igma jami'an nahari kana sakabehna beurang palaya sihu mangka henteu sah naon saumuhu puasana ieu mugma aleh wa ila sareng lamun henteu ini stagroko in afako lamun cager ieu mugma aleh lahdotan dina sakedeung minan nahari tina beurang soha mangka sah ieu puasa atau saum walaya sihu sareng henteu sah naon saumul idaini puasa dina lebaran dua ai idil fitri tegesna idil fitri wa adha sareng idil adha bil ijma'i kalawan ijma'na para ulama wa yahrumu sareng haram alaihi ka ieu jalma naon dalika itu saum wa huwa sareng ari ieu jalma eta asimun anu doraka li anna nafsal ibadati karena sanyana datna ibadah eta ainul maksiati datna maksiat wa pisohihi sareng eta tetep dina kitab soheh Muslim naha ari lapad naha ngalarang saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an siyami yaumaini tina puasa dua poe yaumil fitri tegesna poenan idil fitri wa yaumil adha sareng poenan idil adha wala parko sareng henteu aya beda na eta maujud
baenaan ya suma antara puasa ieu jalma huma kana itu yaumain tatawuan kana gawe sunat au an wajibin atawa gaganti tina an wajib au an nadrin atau puasa tina nadar falau nadaro mangka lamun nadar ieu jalma sao huma kana puasana itu yaumaini lam yan akid mangka henteu jadi naon nadruhu nadarna ieu jalma hatta naqala nepi kanukil saha al imamu imam haromain anil kopal nampi ti imam kopal annal auqati kana sanyana pirang-pirang waktu al manhi anu dilarang naon anha itu auqat eta labuda teu meunang henteu eta misti naon aya tiang ngadatangkeun ieu jalma fiha dina itu auqat bimunafin kana anu nganapikeun lisaumi kana puasa haka ngahikayatkeun dalika kana itu kaul saha al husni imam al husni wa ayyamit tasriki sareng teu sah puasa dina pirang-pirang poenan tasrek wahya sareng ari itu ayyamit tasrik eta salah satu ayamin tilu poe ba'da yaumin nahari anu tetep dina sabada poena nahar wahada sareng ari ieu haram eta huwa ari itu hada eta al jadidu kaul jadid as-shahihu anu sahih itu jadid li anna nabiyya karena sanyana kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eta naha ngalarang ieu nabi an siyamiha tina puasana itu ayyami tasyrik rawa ngariwayatkeun hukana itu hadis saha Abu Daud wa fi sahihi Muslim sareng eta tetep dina kitab sahih Muslim innaha ari lapad innaha sanyana itu ayyami tasyrik eta ayyamu aklin poenan dahar wasyurbin sareng poenan nginum wa dzikrillahi ta'ala sareng dzikir ka Gusti Allah ta'ala wa fil qadimi sareng eta tetep dina kaul qadim annahu ari lapad annahu sanya nakalakuan sareng tingkah eta ya juju menang litamatuin pikeun anu haji tamatu al adimi anu eueuh ieu tamatu lil hadi pikeun hadiah naon aya suma puasa ieu jalma aya matasyriki dina pirang-pirang poenan tasrik apada maedahkeun dalika kana itu kawal ya juju lim tamatuin saha al husni imam al husni wa kada wallahu a'lam bissawab.